Cuaca mani panas kieu ngaheap hareulang. Kali mantap keur pararuyang kieu panas mah ngopi. Nikmat. Ampun, alhamdulillah. Kenapa Pak? Ngopi, Cul. Ngopi. Heeh, dia heula atuh ya. Kan itu dari nama tuh. Nah, pararuyang kieu meureun kana cicing heula. Ngopi heueuh palah ngopi lagi dia tuh kesal euy. Diuk dah sok. Ieu teh panas geus senong toreng kieu Pak ieu teh. Heeh, kubu. Hah? Sejak herang gitu Pak. Herang. Heeh. Mata kurang betah ge di dieu. Kurang mah unggal pake ngopi ka dieu. Kayak bapak betah di kieu. Neng. Ya, Neng cantik. Aa pesen kopi dong. kumaha? Neng bikinin Aa kopi dong. Kopi rasa apa? Kopi rasa cinta. Singlaras atuh. Kopi naon itu teh nu penting mah anu mantap we teh. Siap. Ya, ini teh bikinin ka teh. Oke. Cul. Kopi dong. Nuhun neng cantik ya. Kirain teh bidadari teh bisa gaungkol di dunia ge aya. Teh neng amat tergombal. Bener aslina. Ya gerak kopina ya gerak enak ya. Anjir si gacul. Aduh, mantap pokoknya mah. Enak kopina oge euy. Bener Pak. Naon bener? Pengen bapak betah di dia. Gelis tukang warungna. Trek apa mana mah? Heeh. Urang mah mata betah di dieu ge. Iya kopi mah dibayar ku urang Pak, tenang lah. Ada urang keur duit geuning beunang oge. Wah, siapa tukang warung geus sabaya boga duit ge. Boga tuh Pak. Atuh nuhunnya ek ngayarkeun mah. Urang mah dibayar. Ya nuhun. Apa ieu teh geus mangsana burit ya mulang Pak. Cek bayar lah kopi atuh Pak nya. Heeh, sok atuh. Neng. Sabaran kopi nu 5.000-an. 5.000. Sareng anu Pak Kadus atuh jadi sabaraha? Oh, sareng lupa kadus? Mohon jadi 2. Bang bayar. Yang bayar 10.000 sareng lupa kadus. 10.000. Keneng lah biar ayang bayar. Mah geus ngajual meri tadi jadi seueur artos enak teh. Ya lagi banyak uangnya. Neng tadi mah duit urang asa aya nu 50.000 euy. Makan mana ieu euy? Aing cilaka jeung mer kopi ya euy. Geus ieu mah. Mantap era ieu mah. Cul. Ini kita di rumah ya. Bapak, iya teh. Ting urang, ting ka mana ya? Bah, ngomongnya sih mah teu boga duit. Bah, Bener tadi mah aya, Pak. bah wadul. Bener. Ah, ngebut pang mayarkeun. Geus atuh ku urang. Berangkat Neng. Ada 10.000 Pak sareng itu. Oh. Diacul kan tuh loba gaya. Tadi mah da aya, Pak. Kantor loba gombal ya Pak Lurah. Ih, Malah kita kantor kalau bagaya. Itu loba gombal. Pira ge mayar kopi 10.000 menit eueuh duit da. Dasar aja gombal. Anjir, coba panas ya, coba nu parkir eueuh di anjing apes. Macam ieu ya. Yang minum deh. Ieu teh acara kemah santri, Mang. Takblik akbar teh isuk cenah malam Minggu, ieu teh 2 peuting. Pokona mah sok nitip nya ka barudak. Parkiran pokona mah sina aman we pokona mah inti namanya. Aing nginum teu kuat haus ya duh. Duit keur meuli ieu mah keur storkeun parkir kumaha tuh ieu geus teu kuat minum. Alah, ide euy. Minum ku aing. Itu teh 10 tendang memang. Heeh. Ini parah nih. Alhamdulillahirobbilalamin, ngeunah euy. Mantap pokona mah. Bagian dia. Ieu teh hanjakangnya euy santrina lalaki hungkul. Anjir.
ning jeun aing geus saeutik deui. Wah, bocor sugan. Kalau dinum kusaha. Wah, kan. Assalamualaikum. Pak. Sohib lama tren. Kami tuh pendak Yes. Pasti. Aya peryogi naon ya Aya Proyogi ya tehnya. Tren kieu ya. Saya teh kan mau daftar jadi calegnya. gaya Kemarin. Pokoknya mah segala aspirasi program nanti saya jalanin. Mau apapun ya, dari mulai pembangunan jalan ya, udah gak zaman di aspal lagi. Sekarang mah di keramik biar licin bagus. mau labu ya tuh mana motor di Pokoknya mah biar di jalan itu semakin ngebut. Pokoknya mah ya mau gugurumugan kieu moal pokoknya mah. Nah, terus nanti program janda saya akomodir semuanya. Bila perlu biar gak ada janda harus kita kawinin. kan pemajikan Pak. Enggak, kan itu sesuai sunnah. Bisa, itu mah aman. Nanti diputuskan satu orang laki-laki itu harus punya istri 4 supaya nanti tidak ada janda itu. Nah, Mantap Pak. pokoknya mah nanti semua aspirasi dari masyarakat saya ajukan pokoknya mah. Ini ngomong-ngomong kopi buat saya. Oh, Pak, mangga Pak. Aduh, kanggo Bapak tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kunaon Pak? Ini pahit. Saya manisnya dari mulut Bapak tadi. Aduh.